Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng abdi Tuti Rahmawati. Dina warta nu bade dikapidangkeun nyaeta korban longsor di Desa Tenjolaya, Bandung. Puluhan murid sekolah SD di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung kena bencana longsor. Seueur murid anu masih kene diajar di tenda darurat. Teu tiasa sakola deui kusabab sieun aya longsor susulan. Saeutikna aya 183 murid sakola menengah pertama nu jadi korban longsor. 46 orang diantarana nyaeta murid SDN Cisondari anu sakolana deukeut sareng tempat longsor. Khusus pikeun murid kelas genep anu saeutik deui ujian nasional 2 minggu ieu maranehna bakal diajar di imah kepala sekolah di Cisondari. Sangaja ditempatkeun di dinya supados tiasa meunang bimbingan nu leuwih sameme ujian nasional. Murid bakal dipasihan bekal pangajaran tambahan utamana pikeun mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS sareng matematika. Unggal poe Senen murid anu diajar di tenda pikeun kelas 5 kahandap meunang bimbingan khusus nu didatangkeun ku Dinas Pendidikan ti Kota Bandung. Tenda darurat anu diadegeun di Blok C5 di perkebunan Teh Dewata kira-kira 6 km ti lokasi longsor. Dina kaayaan diajar jeung ngajar nu saayana murid teh katingali teu baretaheun. Putri salah sahiji siswi murid kelas 4 anu diajar di SDN Cisondari nyarioskeun yen manehna kurang ngeunaheun diajar di dinya. Sakitu wae anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap sareng abdi Tuti Rahmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.